Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng dongeng Sunda Mang Ino dina carita Liwung Teh Yani bagian ke-27. Ulah heula pamirsa pangrojongna like sareng subscribe-na. Foto subscribe atur nuhun aturan. Sumangga nyanggakeun. Cerita kita kini tenan deui sakuring di barung hate nu tutunggulan. Rupa-rupa wujud makhluk beuki atra katempo ngaringkang kawas rek ngahurup diri. Pantengkeun rasa kanu agung. Sorang harewas nu usuk deui kana batin Sri. Khawatiris beuki nyocogan angin ngahiup ngulingkeun duuk jeung papakan Sri sedeng sakumna nu aya di dinya teu kausik ku seahna angin. Warji ngajanteng milu nyerangkeun pon kitu deui Madarmi anu geus ngawujud anjing milu mencerong ka dirina. Sada gending tetep marengan, sada talapo kuda ting kotopak awor jeung aweuhna sagara. Liwung Teh Yani bagian ke-27. Ulah heula pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Foto subscribe hatur nuhun Sumangga urang lajengkeun deui. Ngagero sora silung lir pamuka lawang bumi niskala. Kaayaan buana ngadadak caang ngaganti sorot purnama. Geus teu bireuk anu boga sora nyata nu ngawala sagara peteng rek datang nembongan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat suci mapag datangna hawa keung nu nerekap. Sora kuda ngahium sakabeh makhluk siluman ngajantung teu usik nganti dawu sang pembayun. Tuturkeun Abah Nyai, harewas batin kapireng deui. Sababaraha hiji laleur hejo rabeng hareupeun Sri kawas ngahayu-hayu. Suku ujuk-ujuk ngalengkah nurutkeun pangajak pikeun lumpat ka lururung waktu muru soro bodas celak-celak. La ilaha illallah. Galindeng tahlil ngalagu najan halon ngabebenah hate musurkeun rasa kamantena di barengan pikir waspada sora ting gararem sakumna makhluk alam peteng teu ieu jadi halangan harunghang pikeun Sri terus ngalengkah. Tahlil beuki tarik marangan lumpat nuturkeun laleur hejo mulu cahaya bodas anu beuki ngagedean. Nu akang sono Nyai mang tulungan gelis. Sora anjing Madarmi beuki ngageri sora orok ngear pilih genti jeung sora sang pembayun ngahaokan. Jeleng 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 tilu wujud makhluk mugatan jalan marawa pakaran. Terus Nyai antep ulah sieun harewas kapireng deui. Liwung Teh Yani bagian ke-27. Ulah heula pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Foto subscribe hatur nuhun Sumangga urang lajengkeun deui.
Jeroning lumpat Sri ngababukan lawan mubat mabit sakarepna. Dawam teu eureun cahaya bodas tinggal sababaraha lengkah sedeng tukangan mangrewu makhluk ngudag sieunun leungiteun mangsa. Gep suku aya nu newak Sri ngagedebut kana lemah. La ilaha illallah. Juri kronongko ngagerung kekerepengan suku leso tina ceklan. Sri udang ngabecir sora takbir ngaguru ti lebah lulurung waktu. Sri rumpat mapa greangna takbir nu ngaguru. Awakna ngoleang kasedot ku kakuatan tanpa wates. Tahlil tepegat sora takbir beuki mepegan kadedengean. Buk tonggong asa ninggang gunung tipung. Lep raga karasa meleset kabulen. Alhamdulillah bahagia. Sora Bah Karim jeung Bah Karno kapireung gigireun. Sri ngaturenghat ngilu wirahma ngagalindeng tahlil. Sora adan patembalan diunggal masikit marengan awak Sri nu mimiti ngulisik tuluy babatek. Allahu Akbar, la ilaha illallah, nuhun Gusti, alhamdulillah. Liwung teh yani bagan ke-27. Ulahila pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Foto subscribe hatur nuhun sumangga urang lajengkeun deui. Bah Karno nyodorkeun cai sagelas nitah diinum ku Sri. Telila dua anak amit ninggalkeun Sri maksud reka masigit ngalakonan salat maghrib. Sri ngajentul sila luhur sajadah, laju cengkat noloyong ka lebah pangsarean ngalempengkeun awak nu geus asa bengkung. Sakedapan reureuh ngumpulkeun pangajian nu masih keneh ngawang-ngawang. Bari ngulang istighfar berebay cepanu ragrag napali pisan marengan nu ngabebengkang. Warji nyorowo kaluar ti lawang kamar panyepen bari nungkuk beungeut ku dua dampaleungeun. Ratih ti buburanjat cengkat tina diukna lumpat ka tukang muru salakina. Akang kunaon? Warji digondeng dibawa ka patengahan, didiukeun dina bale leungeun nu nungkupan beungeut dibuka lalaunan. Getih ngajurulung tina irung Warji rupa beungep kawas tapak neunggeula. Bibi pangnyusulkeun pamantri buru bi. Liwung teh yani bagan ka-27. Ulahila pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Moto subscribe hatur nuhun sumangga urang lajengkeun deui. Ratih paciwe sorangan ngurus Warji nu tatu. Irung Warji cocokan ku seureut tapi getih teu daek saat. Pamantri amitan sanggeus mariksa kaayaan nu gering jeung ninggalkeun piubareun keur sababaraha poeun.
Nugeri ngalempreh awak ngebret jeung ngagibrit kawas kabulusan. Sapepeting ratih teu sare, nugering sasar nyambat aran Sri saban ngulisik. Ninggalkeun tugenah jeung kapanasaran na pikir ratih pikeun neangan jawaban saha sabenerna Sri nu kabawa gundam ku salakina. Kasubuhnakeun ratih kasarean sedeng Warji geus ngadawung di tepas imahna dibarengan sabekong ci enteh ngebul jeung gorengan karesepna. Geus saged dangdan mandi subuh teu ninggalkeun tapak urut gering peutingna. Najan nu geureuneuh mah ngajeblag keneh dina tarang jeung irungna. Inget ngulang deui kana kajadian peuting tadi anteng ngahuleng. Teu bisa nyumputkeun semu yen hatena geus mendem kangen ka Sri nu jadi jimat dina batin jeung pikirna. Warji ngarahu, hampura nu nepi ka irah ge akang moal kendap nu cinta najan anjeun geus cuak ka akang. Hampura sabab akang teu kuat hirup sangsara. Liwung teh yene bagan ka-27. Ulah hila pamirsa pangrojongna like sareng subscribe-na. Nu teu subscribe hatur nuhun. Sumangga urang lajengkeun deui. Brebeuh cipanon turun, Warji ngagukuk ngahurun balung dina kursi poho kalalakian. Ngemu kakangan jeung rasa dosa ka pamajikan nu satia satuhu sabab lalakon dirina nu geus ngahaja nonggongan nu maha kawasa. Nyata karasa hate leutik mah teu bisa dibawa bohong. Bibir teu diwengku letah teu tulangan nyarita kumaha karep asal nutupan kabohongan. Angger lelembutan hate leutik jeung sorot panon mah nyarita kaayaan nu teu bisa dikilungan. Sri ampuh ngabongkar rusiah Warji. Hanca kopina pamirsa, hatur nuhun nu tos ngiring nyakseni Liwung teh yeni bagian ka-27. Ulah hila pamirsa pangrojongna like sareng subscribe-na. Nu tos subscribe hatur nuhun. Diantos dongeng Liwung teh yeni salajengna. Cag